Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang dangu deui dina gelaran dongeng Sunda. Nyanggakeun bidangan carpon Serat ti Sergio. Kareke kek diuk dina sopa buludru pulas Gandaria. Teu kanyahoan aya nu nyampeurkeun. Bari semu asa-asa ngadeukeutan kuring. Aya naon Pulgoso? Tanya kuring bari gap leungeun ngarampa sirahna. Sato nu satia teh mencerong ka kuring. Dina sela sungutna ngegel amplop. Kuring surti imut geuwat nyokot eta amplop bodas tina sungutna. Geus kitu mah Pulgoso ngabecir ninggalkeun rohangan tengah. Teu wanian ngaganggu. Ngarti lamun kuring keur hayang nyorangan teh. Kuring alak ilik kana eta amplop. Surat ti saha nya? Ti Rudolfo Sanjines kitu. Ih, haream teuing lalaki playboy pangarahan. Atawa surati Tuan Gubernur Fernando, bapakna Natalia nu nepi ka kiwari ceuceup pisan ka kuring. Aya naon atuhnya? Mun nya manehna ngirim surat teh sok inggis jadi mata kuring mah. Tapi ke surat lalauna amplop disoekeun. Tetela surat dikirim ti Kampung Mulokasor, Kamasan, Malangbong, Garut. Saha ti Sergio Santibanes. Urut papacangan kuring dina mangsa bihari. Aya naonnya? Kapayuneun marimar di gua Dalajara. Mugia salira nuju aya dina kaayaan bagja nalika maos ieu serat. Tanaos salira nyaram akang ngawaler serat salira. Akang bakal ngawaler. Margi hari gini mah teu susah milari alamat padumukan jalmi teh. Sanaos salira nganjrek di gua Dalajara di nagara Deungeun, Meksiko. Nagara nu mojang atanapi wanoja nagara reudis. Namun kanggo akang mah teu aya nu ngalangkungan geulisna salira. Saestuna da sanes nuju ngagombal piraku. Kantonan melurus salira pikeun akang eta wajib. Duka wajib naon tah sareng saha nu ngawajibkeunna nya? Apa yang enggak buatmu? Kitu pibasaeun barudak kiwari mah. Serat salira nu ngagebay parantos diaos ku akang kalawan gemet. Tah sapertos kitu ngagebayna serat salira kapungkur waktos megatkeun katresna urang. Dugi kahokeun ku ungkarana nu nyararugak. Namun sanaos kitu eta serat disimpen di pupusti
tawis ti salira nutos teuing-teuingeun megatkeun da akang mah alim paturai. Serat nu ayeuna nu dikintun ti gua Dalajara ka Kamasan diaos dibulak-balik. Teu sirikna dugi ka Katalar, hate kagagas, mar lalakon kapungkurna rembongan deui, ting kolebat deui, ting garupai umaja ka akang sangkan teuleum di dinya dina lautan katineun. Mari-mari wanoja nu dugi kiwari masih natrat dina batin akang. Paminumutkeun sarira akang benduka salira eta sama sakali teu leres. Naon hakna akang benduka salira? Pami disebat ku ciwanya wajar we. Da kapungkur ga waktu salira api-api teu ningal akang, malah ngabalieur. Sakitu akang ngahaja mentrong, akang teu bendung. Akang teu nyeri hate. Nyage mun wasa harita akang hoyong nyampeurkeun salira, hoyong nyepeng dampal panangan salira, hoyong lami nitu pamingtu salira. Kantenan pamiwasa mah salira baris diajak jalan-jalan karena motor mapai jalan nu kungsi diliwatan ku urang. Hoyong awang kong laluasa bari rineh ngedalkeun sining hate nu teu oleh micangcam salira. Tapi sadaya kahayang semet kahayang. Akang laju sadar salira tos aya nu nyangcang, pameget nu tangtosna janten pilihan salira. Mari-mari akang niat-niatkeun diri harita sangkan teu rengat hate. Akang lalaki nya, akang kudu sadar kana takdir. Salira aya nu mibanda, kantenan harita waruga salira tos aya nu robi, sanaos pameunteut mah kalah beuki nyari. Patuangan salira nuju ngandung tuan putra, ku teu terang-terang tuda. Teu aya nu ngiberan yen salira tos kagungan saroge. Sakapeung akang rada manghanjakalkeun ka wargi-wargi salira di lembur nu teu masihan iber. Tiasa panginten ku salira kagambarkeun kumaha kuciwana paraosan akang harita. Akang ayeuna kaayaan nuju nganti-nganti salira, ngarep-ngarep salira, hoyong amprok ngabudalkeun rasa sono saatos mang taun-taun teu tepang. Aya impian hoyong ngambah rumah tangga sareng salira. Kari-kari dina sakalian tepang salira tos aya nu mibanda bari bade kagungan turunan. Tapi teu mah meureun kedah kitu nasib akang. Tinincak mangsa rumaja, akang ngan kantos aya rasa resep kamojang nyamung ka salira. Salira nyeepkeun pakanci di lembur. Urang munggaran tepang waktu aya acara lileuwetan di Bangunsari sareng Kang Ejo bisa para kanca emut. Buat teu emut nya da salira maning seringna amnesia kawas mojang dina telenovela. Di lembur kasumpingan mojang tidayeuh bari ku geulis tur somaya saha nu teu katagi. Akang terang seueur jajakan hoyong caket sareng salira. Salira dumadakan janten panyileukan para jajaka. Kalebet akang. Akang nyaketan salira dina waktu salira bangun raket sareng sobat oge wargi misan akang. Memang rumaos harita akang keukeuh tapi antuk nangelehan. Da salira bangun teu resep ku akang dicaketan. Atanapi dina raraga mencoba setia ka beliau rupina. Nya. Tapi buktosna jajakan ku salira di awuran kasatian teh molesid. Ku meok memeh dipacok. Ari akang mah da tingawitan ge estuning sanes pupulasan. Akang teu kantos gaduh rasa asi sapertos nuka alaman ka salira. Wening. Pibasaeunana geus leuw teh beureunya. Sababaraha Siti harita banget ku hate masih katarik ati ka pentang asmara. Akang lalahan nyaketan salira deui. Batu turun keusik naik salira nampi ka asih ti akang. Kersa janten bebene. Akang leuweus tiasa maruhukeun manah salira. Hatur nuhun mar. Pangalaman munggaran pikeun akang.
Nu sakitu endahna moal tiasa digambarkeun bagja nu sanes meuneusan. Minangka lalaki sajati akang kabiruyungan. Dalah pemikedah ditogmolkeun ku basaliana mah yang telah membuatku menjadi dewasa. Gukatah samulina salira ka akang utang tos ma akang ngaraoskeun kaheman salira. Laju urang nyulam asih di juru tilu di Bangun Sari, mulo kasor sareng kamasan sabudeureun. Masih natra tina emutan. Salira nganggerak sukan pulas bodas nyarande dina kaca jandela nu buleud. Direncangan ku gelebugna angin peuting. Nuju mejehna urang silih kedalkeun eusin hati. Patarema, patutu, bet kagaruahkeun ku nu ngalangkung payunan solokan. Nu bade ngadonyiar cai kagirang. Urang kaisinan katohyan, Marimar. Saatos urang tepang di payunan pasar lewo, teu kantos lami. Datos jinek nganti salira mah pamuhalan urang ngahiji. Nya akang kabandang ku mojang kota. Nu alhamdulillah lalaunan tiasa nyieukkeun rasa tresna ka salira. Nu sateu acana meuli teu ngancik dina manah akang. Sanaos eta teu gampil. Ti dinya mah akang muka lambarang anyar. Satekah polah mupus kalangkang salira. Tahun ganti tahun, nepi ka belasan tahun. Nah geuning sakapeung jiring salira ngolebat dina kongkolak soca. Akang kantos maluru salira, malah madugi ka kasamaran ku hiji wanoja nu rupi sareng pangawakanna nyeples salira. Akang balaka ka eta wanoja, orehna akang kaleunyitan. Nyaeta salira maksana. Margi akang gaduh katindeung rupang endahna dina mangsa rumaja sareng mojang nu ngaran Marimar. Marimar, saur salira oge, kersaning pangeran. Urang paamprok dina media sosial. Kawitna mah teu percanten. Nya aneta teh salira, Marimar. Waktos neuteut DP salira asa gok payunan. Nguping galindeng suantenna dina telepon bet teu aya nu benten. Suanten kapungkur. Suanten salira dina telepon saatos langkung ti 20 tahun teu aya iber. Mampuh nyerep akang tuluy ngadudut kana lakon bihari. Hate ngajol ku teu kiat hoyong tepang di kieuna. Anjakal jarak nu tebih nu pamohalan urang tepang dina waktos nu caket. Marimar, salira nu remen kagundamkeun dina episode kahirupan akang. Leres saur salira urang teu kenging kalalanjoan. Margi urang masing-masing tos aya nu mibanda dina beungkeut anu syah. Gusti teu ngresahkeun urang ngahiji. Pondok jodoh panjang baraya. Urang nu teu ngajodoh atuh sugan jaga anak-anak urang nu ngajarodog. Kumaha? Kersa bebesanan sareng akang? Akang sadar, salira sadar. Pami kamari-kamari urang meh-mehan ka iri ka sagara tresna rumota. Eta mah dodoja. Tresna urang nu baheula nu kantos tumuwuh kiwari sirungan deui. Cekap nancep dina lalembutan urang wungkul. Teu kedah nyaliaran. Akang kungsinya aka salira tur sanyana ayeuna oge nyaah. Tapi kanyaah minangka dua dulur atawa dua obat nu pada tos timbitan tur gaduh turunan. Leres urang teh tos sanes rumaja deui. Malih mah tos cetuk kuis. Perkawis nomor HP WA FB IG akang nu tos diblokir ku salira. Eta mah sanes kahoyong akang. Dan numutkeun akang mah teu kedah kitu. Atuh sami we sareng megatkeun silaturahmi. Hapunten segala rupi kalapasan akang. Kalaresan akang sejam matuh saterasna di lembur
hoyong niiskeun pikir sareng kulawarga. Kupituna diantos pisan kasumpingan salira sakulawargi ti gua dalajara. Urang ngaliwat di lembur kamasan. Lembur nu kantos mapaesan poe-poe urang kapungkur nu katumbiri. Mangga atur nuhun. Kamasan Malang Bonggaru Januari katompernakeun tahun 2021. Nu kantos micangcang salira Sergio